wasiatan khususnya berenabah ngawasiatan diri, ngawasiatan dulu, ngawasiatan darah ikut. Selamatkan diri, selamatkan dulu, selamatkan anu deket, selamatkan anu memang kudu diselamatkan. Kurang ngabahas jimat dari orang Sunda magennya boro-boro kan jimat dia anu tos tangtosna jimat hakiki anu nyarmatkeun dina akhirat. Lain jimat wujudna cincin, lain jimat wujudna keris. Nah ini dia jimat ngajina jeung tamat. Ngaji naon urang murek diwasiatkeun, urang coba ngebuka rahasia syahadat. Satu acana aya urang kumelar karunya mungaya dat laisa kamisli saya nur Gusti, nur ilahi didinya nur wajibul wujud, artina kudu ngawujudkeun hiji wujud anu nerangkeun saha anu nyiptakeun alam dunia ieu. Didinya aya syahadat hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah munggugi kadinya. Teras anjeuna ilahi teh nyanak sagenggam nur dina wujudna. Didinya dijamakeun diciptakeun nur Muhammad. Teras ngaos deui kana syahadat hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Didinya aya dua, nur ilahi, nur Muhammad. Santosna kitu da kudu aya alam jagat teh jeung meusina, jeung kudu aya anu nerangkeun saha anu nyiptakeun ieu sadayana. Didinya nyiptakeun dina nur Muhammad ruh sadaya ruh. Syahadat deui didinya teh aya perjanjian deui hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Santos aya ruh lain, nyiptakeun ruh lain gitu. Robah deui dirinya, berarti syahadat kudu disaksian ku ciptaan aku nur Muhammad teh. Hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Disaksian kuruh sadayana sakali ngajadikeun tah ruh eta can meunang can ditepungkeun jeung wujudna mah duka sabaraha tahun. Tah santos diciptakeunana Abi Adam alaihi salam sareng Umi Hawa gumelarna ka alam dunya, khususna umat akhir zaman syahadat robah deui ti asalna hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah teh la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah teh robah santos anak Adam namiha nyeureun judulnya khususna akhir zaman syahadat anu ayeuna anu umum. Tah urang mah bahas ti syahadat ayeuna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saksi nyaksi, saksi disaksi. Tah eta urang sebat ku urang ayeuna jimat. Jimat eta kudu gumulung, gilang gumilang jeung jiwana jeung kolbuna. Sarengkak sapari pola urang ulah jauh ulah lepas dina syahadat sebut jimat teh
Jadi jimat teh lain wujudna batu lain wujudna keris lain wujudna ayu. Jimat anu hakiki teh nyaeta sahadat eta ulah lepas ulah buyar tetap kudu dibawa kudu ngahiji dina itikad ucap lampah. Naon margina kusabab urang nyaksi maca sahadat teh lamun urang nyaksi pasti disaksi ku Gusti Allah. Nah make ulah lepas eta sahadat eta jimat teh sabab sahadat na lepas bakal leungitna urat ka era bahayana lamun cicing di pejabat lamun cicing di anu dibere amanah di mana urat ka era geus eueuh bakal gampang cunak canakna cukat cokotna dan ngarasa teu disaksi asa sorangan. Tapi lamun urang atau pejabat sadayana pejabat urang rakyat kabeh teu jauh tinu sahadat insya Allah ngaraos disaksi ngaraos diikuti diawasi urang terus dibahas payut akna Allah awas akna Rasul awas akna Adam jeung urang eta nu diawaskeun. Lamun urang sadedin teu ngarasa diawaskeun insyaallah urat isin pasti ngantang. Da Gusti Allah nyiptakeun lambai taker kanu sae, nyiptakeun pangamung kanu sae, cepil kanu sae. Berarti nyiptakeun hade-hade keur nu hade. Tah hayang anu hade sakabehna nyaeta ulah leupas tinu sahadatna. Sahadat teh alat pengantar kanu tujuan. Di mana sahadat dah gulung gumulung jeung jiwana jeung sukmana jeung kolbuna insya Allah bakal tepi nu ditujuna. Salatna bakal khusyuk, sholawatna bakal khusyuk, munggah hajina bakal khusyuk, sedekah amal jariah dan sebagainya bakal khusyuk sabab aya nu nyaksikeun. Apakah orang teu sadar eta sadayana henteu lepas ti genggaman Allah kajenting nyumputi langit nyumputi bumi Allah maha uning maha terang. Umat abah ngawasiatan kaharaan dinu aya di dieu khususna keur abah sorangan sahadat ulah lepas pengantar sahadat pengantarna ka Allah pengantarna ka Rasulullah. Awaskeun sholawat insyaallah bakal dugi kan hakna sholawat salat bakal dugi kana sholawat ka Gustina. Mantak hati-hati tong coba-coba nyepelekeun nyapirakeun kana sahadat. Sahadat nanaona salatna puasana sabab henteu yakin henteu ngarasa disaksi. Ari ka baginda mah ka Rasulullah urang ku yakin, ari milari Gusti Allah mah ku rasa jeung yakin teh kudu ngahiji ngawujud. Lamun urang geus bisa ngahijikeun antara wahdatul wujud atawa gumulung wujud jeung rasa-rasa diri saya nu maha kawasa insyaallah. Tah hebatna jimat sahadat layang kalimat sahadat dua sahadat dua kalimat eta nu bieu dibacakeun. Jadi eta ulah leupas. Contoh urang nginyeum misalkan reka BRI reka Bank Mandiri sekian juta saha nu mayar sok hakikatna da Gusti Allah pami digeringkeun atau urang mah geus boga gaji di hiji perusahaan bangkrut urang mah sareat nganterkeun duit tungkul ka abah hakikatna mah rezekian ku Gusti Allah geus ngariweukeun deui tah urang. Cacing gade ulah coba-coba jauh tidur sahadat kudu ngahiji jeung sahadat gulung gumulung gilang gumilang cahaya di atas cahaya sir kenteling jadi kudu kental. Lamun baheula di zaman ruh sahadat teliri berarti beriman 7 nah geuningan 7 sabab hirup teh ngan 7 poe kabeh dibere nilai 7 tah iman teh
gubrak we ke alam dunia iman terek namahan atau amal. Lamun iman diimani pasti namahan, lamun teu diimani berarti ngurangan ti angka 7. Iman teh keur diimani. Misalkan gula teh amis cek sarere teh henteu dirasa moal karasa amisna. Tapi lamun dirasa eta gula teh amis bakal amis salatna ge, puasana, mual hajina, kahadean-kahadean teh bakal amis. Naon margina? Margi disaksi, diriksa, diawasi ku Gusti Allah Rabbul Alamin sareng ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah sangeunahna da kudu aya aturan hirup. Geuningan ayeuna mah loba keur motivasi maca anu teh sekian, paedan teh sekian. Heukeun bae. Da memang umatna akhir zaman mah ogoan, laleutik, resep ngalakukeun dosa. Mata ku Gusti Allah ku Rasulullah diiming-iming maca anu ieu paedan supaya daek geus daek mah lila beuki sugan teu hitung-hitung. Allah ge teu hitung-hitungan malahan kudu diperhitungkeun ku urang kasayangan Gusti Allah, kasayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau urang hitung-hitungannya maca saputing 313 sabagena blak ke sama puna maneh. Rek maca salat make naon ngan tetep surat pengantar teh naon? Sahadatna sampurna bakal tepi kan hakna. Da eta mah piwarang Gusti Allah Rabbul Alamin ka hambana sok lobakeun maca shalawat. Keur saha? Keur kakasih kami saha? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulah asal-asalan sing gade. Jadi sajati jimat teh nyaeta sahadat. Nah, orang kudu bisa ngebulak-balik sahadat supaya sahadatna ngahiji. Da sahadatna leupas mah leupas oge urat ka era. Disumpah demi Allah dan sebagainya. Kulantaran sahadatna leungit asa sorangan gitu. Padahal hirup mah teu nyorangan. Lamun teu nyorangan berarti disaksi ya. Nyaksi, awas, diawasi. Urang teh sadedina teh diawasi bade bobona, bade naon. Antak bade bobo teh ieu kieu sur baginda tunduna boga bobo kieu. Bade ka zaman bade iba kieu teh satacan lebet. Tata carana nya. Aya tata carana. Istuning urang teh diperhatikeun. Bade ngantunkeun anjeunna wasiat. Umatku. Apakah orang mau mulang tarima sakitu kahadiran sakitu langkung-langkung tong boruning dunya surga ge dipasikeun kana turut tumutkeun umat kanjeun